warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng abdi Ken Kahaifah Sesi Nazar Wilantara dina Warta Sunda. Ayeuna dunya dihebohkeun ku virus COVID-19 atawa sok disebut oge virus corona. Virus ieu nyerang ribuan jalma di sababaraha nagara. Virus ieu asalna ti nagara Cina, tepatna di kota Wuhan. Virus ieu nyerang di jalur pernapasan. Ciri-ciri jalma anu katular virus corona nyaeta: hiji, suhu badana leuwih ti 38 derajat. 2. Batuk sareng pilek. 3. Sesak napas. Aya sababaraha cara anu kedah urang laksanakeun pikeun ngahindarkeun virus corona nyaeta: hiji, make masker. 2. Jaga jarak. 3. Basuh panangan nganggo sabun atau hand sanitizer. Langkung sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun sim kuring. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayen. Hatur nuhun.